Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Summa in zadat tuluy lamun tambah naon masiyatuhu ingon-ingonanana ieu jalma ala dzalika kana itu nisob ayil madhkuri tegesna anu dicaritakeun. Fafidzalika zaidi mangka eta tetep tina eta tambahna tafsilun ari perincian. Imma aya sila pada ugah tepi itu zaid ila faridotin kana kaparduan saniyatin anu kadua itu faridoh amla atawa henteu. Fa ilam yasil tuluy lamun henteu tepi naon azaidu leuwihna ilaiha kana itu faridoh fala zakata mangka henteu wajib zakat eta maujud fihi dina itu zaid. Wa in wasola sareng lamun tepi itu zaid ilaiha kana itu faridoh wajabat mangka wajib naon az-zakatu zakat. Wa yajibu sareng wajib alaihi ka ieu jalma naon ayyata allama kudu nganyahokeun ieu jalma ma kana perkara aujaba anu ngawajibkeun hu kana itu ma saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala alaihi ka ieu jalma fi hadina itu masiyah. Ayil masiyati tegesna dina zakatna ingon-ingon. Wa amat tamaru sareng anapon ari korma wa zabibu sareng anggur wa zuru'u sareng pirang-pirang tatanduran pa awwalu nisobiha mangka eta ari kawitanana nisobna itu nu kabeh eta khomsatu ausakin 5 pirang-pirang ausak. Wahia sareng ari itu khomsatu ausak bil wazni kalawan timbangan eta alpun 1000 wasitu miatin sareng 600 wasitu miati ritlin sareng 600 kati Bagdadiin anu bangsa Baghdad. Waritlu Bagdadi sareng ari kati na Baghdad eta miatu dirhamin 100 dirham wasamaniyatun sareng 8 wa isruna sareng 20 dirhaman tina arah-arah dirhamna wa arba'atu asba'in wa arba'atu asba'i dirhamin sareng 4/7 dirham li annal wasako karena sanyana sawasak eta situna 60 soan tina arah-arah sokna wasou sareng arisa so eta arba'atu amdadin 4 pirang-pirang mud wal muddu sareng arisa mud eta ritlun sakati wasulusun sareng sapertilu bil Baghdadi kalawan urang Baghdad. Pajumlatu dzalika mangka ari jumlahna itu khomsatu ausak bil kaili kalawan takeran eta salasumiati soin 300 sok biso ihi kalawan sokna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudomu sareng dikumpulkeun naon zar'u amin tatanduran dina umur 1 tahun ay anwa uzar ilami tegesna pirang-pirang tatanduranana dina 1 tahun ba'duhu tegesna sapalihna itu zar'u ila ba'din kana sapalihna deui pi ikmalin nisobi dina nyampurnakeunana nisob. Ini tahada lamun sahiji naon al jinsu jinisna wawaqa'a sareng tumiba naon al hasodu dibuat pi amin wahidin dina tahunan anu sahiji isnai asaro tegesna 12 syahron tina arah bulana arabiyatan anu bangsa Arab. Wa ilam yako sareng lamun teu tumiba naon azar'ani tatanduran 2 pisanatin dina 1 tahun
idil hasodu karena ari dibuat eta huwa ari itu hasod eta al maksudu anu dimaksud layak mulu anu teu sampurna naon jinsun hiji jenis bijinsin ku jenis anu sejen ay layudomu tegesna ulah dikumpulkeun itu jinsin fi ikmalin nisobi dina nyampurnakeun ana nisob paburun mangka ari gandum wasaltun sareng kacang au syairun atau kacang syair wasiltun sareng kacang eta jinsani jenis dua li anna tarokku basalti karena sanyana numpukna kacang eta min sibhil burri tetep tina nyarupa anana gandum laonan tina arah-arah rupana wanu umatan sareng lemesna wa min sibhi syairi sareng tina nyarupa anana kacang syair tobaan tina arah-arah tabeatna yak tadi ngamisti kenaon kaunuhu ayana itu saltun eta jinsan sajinis biro sihi kalawan datna itu syair wa amal buru sareng anapon ari gandum wal asu sareng kacang pahuma mangka ari itu burun sareng alsu eta naoani dua warna la jinsani lain jenis dua payuk malu mangka disampurnakeun naon nisobu ahadihima nisobna salah sahijina itu burun sareng alsu bil akhori kunu sejen watajibu sareng wajib naon az-zakatu zakat wujubal istiqrori kalawan wajibna netepkeun bibuduwi solahi kusabab dohirna kamaslahatan ay solahi ba'dihi tegesna ku maslahat sapalihna itu hub wa ingkola sanajan saeutik itu solah wahwa sareng ari itu buduwi solah pitamari dina korma eta duhurul mabadin nadji nemrakna persiapan asak wal halawati sareng amis wat talawani sareng robah rupa wastidadil habbi sareng teasna siki pimilkihi dina milikna ieu jalma fahina idin mangka dina nalika itu istidadil habbi tajibu wajib naon az-zakatu zakat li annahuma karena sanyana itu buduwi solah sareng istidadil habbi eta kode soro nyata jadi eta kutaeni jadi kadaharan anu sok dialap kakuatan dua wa qabla huma sareng dina samemehna itu buduwi solah sareng istidadil habbi kana mangka kabuktosan itu buduwi solah sareng istidadil hab eta minal khod rawati tetep tina pirang-pirang hehejoan fala zakata mangka teu wajib zakat eta maujud fi nisobin dina nisob akhoda anu nyokot ieu jalma hu kana itu nisob min mubahin tina anu mubah walau bada sanajan dohir naon solahun kamaslahatan pimilki mustari dina milikna jalma anu meuli zaka mangka zakat itu mustari hu kana itu milik wa tegesna ari itu mustari ayil mustari tegesna jalma anu meuli la bai'a lain ka jalma anu ngajual hu ka itu mustari pain bada'a mangka lamun dohir itu solah pi muddatil khiyari dina mangsa milih lazimat mangka misti itu zakat man ka jalma kana anu kabuktosan sahal mil naon al milku milikna eta lahu tetep ka itu man wa ilam yastamir sanajan tetep itu milik walau bada sareng lamun dohir itu solah
fi milki mustari dina milikna jalma anu meuli kafirin anu kafir itu mustari masalan umpamana sumaroda tuluy ngabalikeun itu mustari binahwi aibin ku saumpamana aya cacad lam tajib mangka teu wajib naon zakatun zakat ala ahadin kahiji jalma afada maedahkeun dalika kana itu kaul saha Ibnu Hajar wa amma wujubu ada izakati sareng anapun ari wajibna ngalaksanakeun zakat pabit tamkini mangka kusabab kongangna minal adai tina mayarna zakat wayah sulu sareng hasil non atamakunu kongangna itu zakat bihuduri malin ku ayana harta wa mustahikin sareng ku hadirna jalma anu ngahak nampa kana zakat liqobdi zakati pikeun nampa zakat wa bihusuli japapin sareng ku sabab hasilna garing pitamari dina korma watan kiyatin sareng bersih mintibnin tina jarami wa kosrin sareng tina cangkang layu kalu anu teu didahar itu kosrin ma'ahu sartana itu tamar goliban dina gagalibna wa goe ruhuma sareng ari salianti itu tinin sareng kosrin tapi habin tetep dina siki wayajibu sareng wajib piha dina itu nu kabeh ayit tamari tegesna korma wazabibi sareng anggur wazurui sareng pirang-pirang tatanduran naon al usru saperpuluh ilam tusko lamun teu dicebor itu nu kabeh bimunatin ku make biaya kama sapertikeun perkara ida sukiat di mana-mana dicebor itu nu kabeh bima samai ku cai hujan au saihi atawa ku cai caah wanis puhu sareng satengahna itu usru in sukiat lamun dicebor itu nu kabeh biha kalawan make biaya bil mu'nati tegesna make biaya kama sapertikeun perkara ida sukiat di mana-mana dicebor itu nu kabeh bima mustari ku cai anu meunang meuli au magsubin atawa cai anu menang digasab au bidau labi atawa ku cai pirang-pirang timbaan wahwa sareng ari itu daw labin etama perkara yudiru anu muirkeun hu kana itu naon al hayawanu hayawan awil adamiyuna atau bangsa anak Adam kabeh au nadahin atau hayawan paragi ngalacai wahwa sareng ari itu nadahin eta naklul ma'i mindah keunana cai min mahalihi tina tempatna itu ma'in ila zar'i kana tatanduran bihayawanin kalawan make hayawan bi ayyuh mala ku secara dibawa naon alma'u cai ala dhohrihi luhureun tonggongna itu hayawan sawaun sarua bae kanat kabuktosan naon al ardu taneuhna eta khoro jiatan bangsa ruksak aula atawa henteu amla atawa henteu ilal ardo angin taneuh al mauqupata anu diwakafkeun itu ardo ala goeri mu'inin ala goeri muayyanin ka salianti jalma anu ditangtukeun pala zakata mangka teu wajib zakat eta maujud bizar iha dina tatanduranana itu ardo mauquf wasamariha sareng buahna itu arado mauquf li adami milki muayyanin karena henteu aya milikna jalma anu ditangtukeun wa ma zada ala nisobi wallahu a'lam bissawab.